Tah kitu rupi nama panggintennya pengalaman Aki salami icikibung di bidang seni. Tinggawitan mohon tinggawitan 12 tahun rupi namanya Ki. Dugi ka pengalaman Aki payit amisna suka senangna dina seni panginten dugi ka prestasi-prestasi anu biasa dibanggakeun ku Aki gitunya anu belum tentu orang nusanes biasa kealaman sanes gitu kealaman mohon gitu tapi Aki biasa mengalami hebat luar biasa ya Ki. Mohon. Sekarang kieu eta trennya aya oge anu paling dipitareus ku Aki aya teh aya Pasanggiri Lamsia tingkat Jawa Barat gitu nya nalika gubernur teh nuju Padani gitu nya. Aki diwartosan teh ku almarhumah Ibu Haja Is Komariah Ki miluan aya Pasanggiri Lamsia laguna teh pedet manehna upami lolos angkat Japati aya panamina mah seueur moal teh Haji Aki mah iraha tingkat RT kita pernah miluan itu loba lah gitu nya sareng Mami Anti eta teh daftar ari anu ngeuringna teh Didin Bajuri nya paling sekolah reina panan terus Pak Dr. Odang pokoknya mah saya anu kantor jadi juara apa gitu cek kata teh uji nyali da itu sadayana favorit Aki gitu kalajeng giringan Pasanggiri didinya sadayana geumpeur ku Didin Bajuri iwati Aki itu geumpeur ku Didinnya daripada dulur gitu dan memang dina seni mah Didin favorit gitu ya alhamdulillah gitulah dari jeung kedua oge-nya di bawah Didin gitu lulus akhirnya orang otodidak ngalawan jawara gitu Mami Anti pangninina hari teh ya pangninina gitu ngalawan bangsa juara Jawa Barat tahun sabaraha eta teh 2016 masih kene iya nya masih kene saya 2016 gitu nya Aki kedua begitu masih Mami Anti ngalawan anu aranom 20 STSI SMKI juara katilu begitu alhamdulillah tos ada liren di panggung teh nya Aki tos alami kita jarang manggung setahun ya paling 2 kali gitu salajeng Aki teh sesah yang milih hiburan tehnya di warisan kebun anak Pak asup semule teh naon di mana semule nya karaokean lagu Sunda dangdut komplit terus anu cik atuh pangneangan kan da mah teu apa gitu mun bapak cenah kudu meuli ieu nana cenah Pak naon teh naon bae yakin nyebut teh pipe gitu disebut teh naon teh kan gitu nya teh meser teh 25.000 setahunan gitu nya wah atoh gitu atoh gitu nya aya panyaluran gitu nya dalam-dalam semulanya gitu gitu seueur anu kirang nguping majakeun Aki sae suantananya eta teh anu kirang nguping sae Aki teh sae matak tiasa janten juara 2 oge nya mohon begitu ieu Aki hari teh nya mancing aya nu lagu ieu anu lagu Hujan Kecil anu sarana cek gitu eta teh wengi eta teh urang mana eta teh Ki urang mana cenah kan apa kita mah kan apa gitu nyamper karena bohlam teh nya kieukeun dijoin ku Aki teh matak teh ngapunten Aki kudu mancing bisa guling gitu nya sugan da manjanten saya tah kawitan Aki kasumpingan teh lis sareng eta teh masih kana di 2S teh Abunaya karo rompok gitu gompor atuh termana rompok di apelan Aki teh nya mohon dia cenah yang ngadakeun cenah di 2S cenah kitu Aki lebet kumacarana kan ku abdi lebetkeun cenah kitu tapi cenah abdi cenah hayang nguping langsung cenah suanten Aki cenah kitu lagu naon nya ciptaan Aki teh ada kata itu sora Nabi dina potongna ge anjeun dipengkereunna gitu wah ngagaya we Aki teh dinya gitu di nyanyian Putri Bidadari eta teh nya Teris Abu Naya sareng Mami Anti gitu awi we Aki teh didinya teh kasaeng teh nyala bilah tukang giring kopdar pada teh nya giring kopdar gitu
itu hiji kareueusnya jadi aki teh tadi teh upami pengalaman mah nya atuh terus berkaseeng terus dengan kain alhamdulillah gitu resep lah seurwagi nya da disembole masalah pas saya Swanten utamina masih silaturahmina nya gitu saya itu amina aja upami tadi mah aya pertosan ti ibu sekjen seni kapungkur sareng wayut memang tebih gitu daya kapungkur mah anu kasebutkeun miara ngomong boleh seni budaya teh da wajitrana ge leres asli gitunya menang urang ada mah kamu boleh seni budaya ai wajitrana diculkeun gitunya mau diculkeun mereka capi tegung gitunya ya terus karalih pilempangan teh karalih eta gitulah profesina tadinya juru kawih degung juru kawih wayang gitunya suka iya ada pengaralih pan kana pop Sunda gitu bari galeong nama anggar we kitu kata wis keneh sares moyo kamun paralun nya bangga wae eta da hakna gitu mun anu dipika power ku aki kieu maneh anu ngaran kata pisuling teu degung teh kami-lami mah diculkeun gitu kami-lami mah daana saproses anu kaluaran ti perguruan tinggi paguruan tingginya paguruan ukur oge pan ana mah tos sabak Sunda wae gitu jarang anu rek mana mau kacapi sampurdina gitunya nu mau gamelan gitu ayeuna mah teu boleh dicampur adikeun aki-aki kolaborasi gitu nyakinya nganggo alat modern mohon ai laguna begitu keneh gitunya ngan adikeun aki mah tinggalkeun gitunya ku kabajengan seniman ayeuna mah gitu mung aya kahariwang mangke teh ngaran panayagan teh moal aya personil ge mah gitunya kaku kituna ieu pupeujeut gitu mangga wae lah bade bajeng kumaha tapi ulah cul kanu aslina gitu ulah jati kasih ku junti gitunya gitu mangga bade majeng mah kedah majeng mah gitu kan ulah nyebutkeun kamu mulai bajeng cul gitunya engko ngamu mulai nyariosan hungkul gitu mohon bari kusaha deui aya geus direbut ku nagara batur kakarang ngaromok seni Sunda gitu seni Indonesia euy ku urang sorangan geus teu digarap gitunya teh punten ieu mah sanes masalah king ya wah henteu ngan keur aki mah duka bari nyata tahun pertama dicetakna aki zaman jadul gitunya diproduksina gitu jantan ku ayeuna mah kakantun tara manggung teh kaji peuneun masa-masana aki barenya terus seep nya gitu lah terus aya banyak faktor usia gitunya faktor usia ya itu diamelkeun aki sugan ara naon rek sebut teh ara suhaba ara naon ara subaha subaha sana suhada mohon subaha aduh ara subaha mohon gitu emang gitu tara ngarasuluh ngarasula ya udah bingung yang air si kopi nu ayana ukur asbak atau bingung lah gitunya pengalaman aki dan Ki abi namihan sekediknya teh Ani ambu mangga janten aki teh lebet ka semule teh ka hiji aya ana informasi ti Tuang Putra kaduana kasumpingan ambulisnya tiasa lebet ka seeng gitu tah ayeuna ieu ambunaya ambulis sareng teknis gitu mohon ayeuna abi hoyong uning aya ti aki kumaha tanggapan aki sapertos lebet ka seeng kumaha wargi-wargi urang nu aya di seeng khususnya para pengurus atau nepi kana program-programna mangga kumaha ciki mohon kieu nya janten sae grup seeng teh diantawis grup pusatna pengagungna seeng teh nya malihan saukunya kupingan gitulah tapi tetap patos ini terus ada sertifikat resmi gitunya resmi memang para pengurus memang terus sae an kumargi anak panginten tidak berdekatan cek bahasa kaya namanya paburum cai gitu dan hese sesah gitu alias sulit istilahnya hayong biasa urang riung pulungnya teh gitunya paling berkomunikasi teh pamitanya nya pia itu naon tadi buahane mah nu ngamina sare saya ngamina Zoom nah eta mohon ari akhir mah yo om begitu
ya om gitunya darupina upami daya musibah banyak seperti covid gitu tangtos sebenarnya kantos orang aya konflik gitu tapi di dia ge nya mudah-mudahan mah ai perkawis ayeuna orang komunikasi mah ulah putusnya sok sanes via WA via Zoom gitu kanggo orang tetap ngajalankeun roda ieu mah saeng gitu cuma tetap berjalan gitu tingkah paripolah gitulah supados mana cenah saeng teh gitu ai urang tetap aktif banyak eksis gitu sok sanaos ayeuna mun sesah tuh saperti aki aya komunikasi sareng hani pan aya ngobrol jongkok ieu mah sesah gitunya sareng Abu Ataya ya mudah-mudahan mah gitu sok sanaos urang pamurencai tetep we ngahiji gitu aya pesan tujuan gitunya utamina cing tiasa nanjurkeun sareng budaya Sunda gitu utamina gitu tapi ente nyengker kanu ieu mah kitunya mangga wae bisa boleh bari dangdut lagu Sunda gitu dan motona seeng pengen tetap salam terbaik atasna Sunda salawas gitu binga utamina akhirnya jadi seueur wargi gitunya laras wargi eta utamina mah silaturahimna gitu silaturahimna Ki punten pamungkas ti abdi pamungkas sejarah naros ka Aki harapan Aki kanggo ka generasi ngora ayeuna oge ka wargi-wargi seeng sadayana mangga kitu pamungkas nya kieulah ari kanggo ngaranom nya ulah curdog tinggal igal gitunya ulah ai seni budaya barat ku urang jo di umum gitu ai kana saya pribadi kadang-kadang sok aya nu pegang ewa kan teh ai teresep mangan ulah beka ngewa gitunya urang teh apantina basana budaya nya seni budayana tetep nya kadah dipiara dibumule di HD gitu ya urang tadi teh mohon ulah nya tadi teh aya paripos ulah jati kasih ku junti nya tetep sok sanos urang teh tiasa atuh urang micinta gitunya mikareueus gitu ya seni Sunda teh sohorna mendunia ngan urang Sunda kalan sadar gitunya yen saya Indonesia anu pangbeungharna seni iwati urang Sunda pangbeunghar Indonesia sadunia lah seni budaya Sunda nu pangeuyeup-euyeup kan urang Sundana kadang-kala sok kaluli-luli kabita ku seni sejen da cenah seni Sunda mah kampungan gitu kuping degung ge wah ieu mah cenah hiburan teu kawin jeung hajat gitu jadi nya aya kacapian wah ieu mah cenah tunduh cenah kieu nya gitu nya cenah ya memang gitulah ujung utamina Aki mah moh nya boge we didangu ku para geden ya gitulah ku para inong-inong seni budaya Sunda kedah seueur gitulah nya penyuluhan gitu utamina kedah wantun terjunnya ka daerah-daerah gitu seueur di daerah sarta nu berbakat gitu sok aiku sugan ariku para kegedena mah gitu anu ieu teh diangkat harkat derajat seni budaya Sunda teh kitu nya terus kanggo saeng salajeng namanya mudah-mudahan we gitu kusadayana teh ulah ukur ngaku-ngaku hungkul hayang 2S tapi teh aya pajah pisan ukur 2S hungkul naon lah kitu nya pintonkeun naon we kitu pintonkeun we kitu kreativitas mohon ulah daftarnya sautahani mah hampir 700 gitu aya nu akeh 10 nya naon lah kitu cek paripurna banyak nah dina bade dina rum bade dina bade sawala bade kitu nu utamina mah urang masihan ieu lah kanggo saeng di kitunya naon saran usul pendapat lamun kana demi kapanjenengan saeng kan ulah soto silih gorengkeun gitu ulah bisa nya ulah teh ngupat batur aing ngupat tahu mah kang Ajun angga geus kayak bawa piring pisau naon gitu enggak urang sami-sami ngupat tahu mohon mangga urang nya lamun teh mah silih naon silih omongkeun cek bahasa Sunda namanya silih omongkeun tapi ulah nyaros ka gorengan ngomongkeun teh urang kaos kalin iyalah nya naon upami ngemutan ai urang Sunda mah upami minang teh sering ari geura kitu teh berbagi teh naon sering sareng itu sharing ya apa hieuh urang Sunda mah sering ya ai sering
Oh, jantan aya masukan-masukan gitunya ka seeng teh gitu. Sareng urang siligeuing we gitu. Mohon. Ulah peda umpami ya mah pupuhun noyo dia dina lepat wajar urang sadayana gitunya. Elingan gitu. Ayeuna ibu sekjen je bade ngaliwat elingan ku aki teh. Ada aki diliwat gitu nya silih elingan. Ya. Iya, wajar bisi kaliwat gitu nya. Sanaos aki pribadi Kang Ajun. Nya Kang Ajun teh ani paminya tinggal dina usia memang pantes lah jadi anak aki gitu nya pantes. Tapi ulah pameng mun aki nincak jalan salah wajib digeuing gitu nya, digeuing gitu. Digeuing sami wae gitu. Nah, aki ya kan ulah gaduh ieu maneh salah digeuing gar balik gitu. Ngomong. Wow. Baper gitu, saur barudak aya namanya kinya. Iya gitu. Jadi tetepan mun urang teh wajar banyak sekali wasiatan gitu nya. Jangan beneran wasiatan, jangan kasobaran gitu. Ya asalos aki pribadi pamit lepas wajar digeuing. Oh, berarti aya kanyaah gitu nya. Aya kanyaah sareng ka urang teh cai pelingan. Umur kitu mah Kang Ajun yo. Ka mana muncit muling ku silet dicare ku aki teh ulah benu gitu ada salah cek asal ilah harek paeh eta muling gitu ya sanajan ngomong badas deukeut da lepat da silet mah sanes pergi bencit gitu kan jadi istilah nama nya mudah-mudahan lah jadi ieu paguyuban saung saeng teh cing tetep nyengsreng nya gitu cing kami nyengsreng nya dina urang nanjirkeun utamina mah seni budaya Sunda dina nanjirkeun urang tatali mimitran ya tetep sauyunan sabilulunan di segala bidang gitu amin mohon atuh nya lah upami di guar mah cek aki ge wah saminggu lah namanya tamat gitu nya ngan tadi mah aki ngaguar pengalaman teh tingawitan aki ieu mah asli manggungna we mohon 37 bikin ke 2010 gitu jantan suka duka didinya gitunya anu non suka na gitunya aki biasa ka mana meni gitu aya kasabat dukana seni mah kadang kala biasa laparin hajat gitunya dan sekaroris gitu mohon aya aturan upami di kampung mah cara aya dahar kos ratu nya ari sare kos asu bani kutunuh mah da kolong panggung di amparan ku ieu ku koran gitu. Oh. Nah gitu. Tapi upami ayeuna menak urang sukana kitunya nya anu ke hotel 1,5 juta cek aki ge teu payun gitu. Da ngahaja mah wah tuangeun kayak bujung-bujung ieu nya. Tapi nya kitulah aya ku seniman mah asal urang laras-laras gitu nya. Sok sanaos anu ilmu teh sabaraha tapi dimanfaatkeun gitu nya, dimanfaatkeun alhamdulillah. Laras. Ketibatan orang luhur ilmu adigung wah itu kali teh aku gitu mohon ulah da manawi sagala rupiah oge urang kumaha ngamalkeunana gitu abunya kumaha ngamalkeunana di sanes kampung gitu mun tah kitu atuh aki atur nuhun tina sagarupi waktosna oge pangalamanana khususna saur aki teh mah sharing ataupun tuker pengalaman antawis urang sareng urang aki ieu teh mudah-mudahan aki sing janten ilmu sing janten nami-nami pengalaman katerang kanggo urang sadayana khususna di wargi-wargi Seeng oge khususna nu aya subscriber ti saung Sunda Seeng official gitu aki mohon amin mudah-mudahan ya gitu nah ku kituna aki jalaran urang kawartos ku waktos ieu teh itu panginten da upami ngadongeng di mah panjang gitu mohon panjang pisan mohon katawis ari aki mah ada pengalaman nu sakitu monolona mudah-mudahan sing janten petu sing janten sumanget kanggo urang sadayana generasi ngora kanggo ngariksa kesenian Sunda gitu. Hatur nuhun aki waktosna urang pokok wae ku alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun aki. Sami-sami mangga. Sadayana.